Jackson ya, di hari ini hari yang berbahagia dina dinten iya dina dinten anu bahagia kang urang sadaya. Tadi tos di papaku pacara ngadat rupina ayeuna urang teraskeun acara tunda ya. Urang buka we acara alhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak nya mamon dipayung kan mau kak gitu bisa kayak gitu ya mau sekarang mau iya rapi aman menurut gitu jadi soal iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak iya nih acing tadi saling pakai kamu yang gede kompak teh pak parah tuh pak abi di Bandung hadir mungkin kak tikusruk abi pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu atau bios adalah amak sagedi lah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sampurasun. Panuhun lung kalbu penderek jebran mana pujikan pamuji anu janten sajati anu ahias dina ati sunubari. Dina minangka cari sini ieu sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci bukosna Allah Rabbul Izzati atuh puja kalawan pamuja anu janten sanyata-nyatana anu aya basa nu nyalira dina waruga dina minangka bubuka acara urang sanggakeun ka nu Maha Kawasa bukosna Allah Subhanahu wa taala. Miti wanci nu mustari ninggang mangsan walu ya cundukna waktu ninggang nama asa. Ini bulan wireng hadina ieu urang sadaya sing pasien kesehatan lahir tuma kening batin Bapak RT nomor lente Bapak RW nomor kecena ibu bapak lurah nu sae manahna anu tos masyan di acara berlangsung dina dinten ieu ulah aya halang-halungan cangkulan wireng hadina dinten ieu urang sadaya si pasihan kesehatan tangtos oke teh hilaf hormatan sumkuring para tetangga sesepuh hatur nuhun bagja pula dina dinten ieu iya tinggal cikopi acan naik mana aya mansia atuh atuh bagja pisan hormatan sumkuring tangtos bapak miwa ibu hajat sareng bapak miwa ibu besan hormatan simkuring Bapak Ayi sehat alhamdulillah urang tiasa ngumpul ieu patepatan dina raragana walimatun nikah ieu panganten dedono ati abdi Bapak sing janten panganten teh aon cenah sing samaradahan naon samaradahan teh sakinah mawaddah warahmah dan harmonis dalam rumah tangganya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di hari ini hari yang berbahagia terutama bersama saya Raffi Ahmad alias Hari Mario SPD sarjana penyanyi dangdut ting pinang deles nu penting manaon eta ya pokona mah eta rubina simkuring sapara kanca diseranganku Era Putri Wedding Organizer. Tepuk tangan dulu dong buat RA Wedding Organizer bersama sound system yang sudah tidak asing lagi bersama siapa man? Free Audio. Wah, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya di RA Wedding dan Free Audio. Masih banyak dia jeung si Iting wae ya sedulungan dia Iting hebatnya aja eta siaplah ke majeng Hari Mario cenah amin ya rupina hormatan simkuring oge teh hilaf para tetangga hormatan simkuring dina dinten ieu dina acara ngumpul ieu dina haplah acara ieu dina raragana walimatun nikah tangtos urang sadaya tiasa patepung lawungna sareng simkuring sapara kanca pilih nyangkol kana wawas rupina pasti ngomong waktos dah mang pele iya rupina di dinten ieu urang pasien nami teh aya jeung hadirin jeung haleuang teh parkir gratis cenah kitu tapi jangan pemusik cenah maksudna kumaha hayang lagu cenah ayo diatur ka dieu dia tim make up orang sanjuaknya ayo diatur ayo abas ayo
kabayun moal. Hah? Kabayun bos. Dilem wong eta, dilem deui dilem wong eta bapak sancang nuncane gebar. Miara randa teh dua, randa bikang dua nana, ayeuna geus ngalobaan aranakan kadulur di lembur kabalat anu di desa ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sababa domba kuring domba kuring di angon aku kuring di mandian ku kuring anak-anak ge anu kuring domba kuring di angon aku kuring di mandian ku kuring anak-anak ge anu kuring saha jaluna saha mana jaluna mana saha jaluna mah orang dieu domba kuring di angon aku kuring di mandian aku kuring anak nage tukang gendang domba kuring di angon aku kuring di bajuan ku kuring anak nage tukang kibor saha jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba adu asal garut aratisna parantos ka dieu bapa anu bagus jeung deui henteu nyawer kabayun bapa wayahna urang stop heula aya artis urupina di payun tos katawis ku urang sadaya artis anu aralit bitis aya artis nu aregeung bitis nu penting mah henteu urupina dina dinten ieu sim kuring sabaraha kanca disaran ku RA Putri Wedding Organizer disanaon oge ku Asifa Record dan Free Audio. Alhamdulillah tepuk tangan dulu buat mereka yang sudah melanglang buana ya dan yang sudah dari sana ke sini tikus rup ya rupina dina dinten ieu acungan jempol semangat itulah profesional dalam bekerja. Oke, rupina dina dinten ieu tos aya artis tawis sami oge mun bade tikus rup mohon ieu mah bade ngan teu janten gitu mohon teu janten. Nuhun tikus rup kanu lubang cinta. Iya. Oh iya, kanggo ka para pembulung-pembulungna ataupun anu bade ngersakeun ngalah berkahna ieu nya mohon mangga jasa dipengker wae. Siap. Siap. Hei. Kanca-kanca sadaya. Ayo. Alah, naon kanjut eta? Oh, kanjut mah da bener kantor jutawan nya singkatana teh kanjut teh. Di lebet teh aya artosan gitu. Siap. Aya door presan dulu Bapak, Mama. Aya door presan? Ding ding dong ding nung neng nong neng eta teh gini. Siap. Mama punten satacan diawurkeun ka payun, ieu nya. Bapak satacan diawurkeun ka payun, omat ieu kedah diawurkeun heula ka abdi. Nya, siap. Iya, gitu, siap. Siap sudah sadayana siap dipengker ulah ka payun dipengker kula sok dipengker. Bismillah. Walu
rahayu luminjing manjing waluya balungkung agung luminjing manjing waluya. Bapak ulah wakade aweurkeun satacan abdi miwara. Siap. Awana patepung rasa masket hati lahir batin di patriku akan nikah masih ngediri rumah tangga. Bapak dihanap, Bapak dihanap. Sawe rahayu rahmati Gusti Gusti no maha welas tur no awasa bumi alam lahir alam batin. Duh anak kembang soca apa sarang mahnya hidup teh anyar pangantena cia mulos rahayu nitiwaan cinanas titi tata arekin ditan pacuan nilingan acan hela dina galeh iman urang singa tahan goda rencana pikeun salamina di Barung bakal ibadah yang ayanggung rempuk cukung yang ayanggung rempuk cukung. Kerap ieu teh papagah papatah nu jantan sepuh ulah rame dangukeunnya sok sakitu nu kapihatur sawer adat pangantenan mugi aya manfaatna sifat Rahman sinar rahim salamina natayungan dumugi ka lahir batin amin ya ke Rabbal alamin mugi Gusti ngaijabah. Siap mulung selamat untuk pemulung angkat tanten wur awur pawasna di awur aratosna di awur wur awur aratosna di awur Bapak ibu yang awur kami mah artosna di awur artosna di awur panganten panganur awur artosna parantosep atau seepnya atau seep
atos wae. Iya, Rupina atos wae nya. Awur deui aratosna parantose. Awur deui aratosna parantose. Di awur deui aratosna di awur ning geulis moalnya we. Gerah eling gerah tobat mabeng aya kasempetan. Oh siap. Gerah eling bapak gerah tobat obos anu mana disarengan hoyongan disawer. Aduh kamana ieu bapak hajat anu bade nyawer ulah dicabut deui ieu mah artos disawer malahan mah ditambihan deui obos urang anu bager anu mana obos teh anu mana amanah anu mana eta anu mana paling dia pada moal eta anu mana keluarkeun heula atuh ieu keluarkeun heula. Aso lali ko eta wa ae aso lali aso disawer heula alah disawer heula sawer heula ye aduh disawer heula. 2000 kemendeun sawerena deui ye 2000 ge lumayan 2000 lumayan mari teh bade moal siap pasti peureuskeun dicium kudu kumis anyar digurut pasti si eneng cambedut. Oke, kembali kita lanjut. Terima kasih kakak MC luar biasa. Kembali kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araraya, alhamdulillah, hirupil alamin rempegnya. Alhamdulillah. Di sana gitu masih kanggo para tamu ulah menu paranta sumpingna oge teh hilap. Haturan wilujeng sumping wilujeng tuang leutna wilujeng ngiring dodol doa masih kanggo kedua mempelai. Leres pisan kitu teh. Leres, mudah-mudahan kedua mempelai di janten rumah tanggina anu sakinah mawadah warahmah. Amin. Di janten ke rumah tanggina anu pertama sareng terakhir. Amin. Diparanjangkeun jodona. Amin. Paranjang yuswana. Amin. Paranjang rezekina. Amin. Panjang nusiaana. Panjang umurna cenanya alhamdulillah. Leres panjang yuswana panggeunan kitu nya. Kumaha bosku? Bade nyawer moal, bade oplosan. Cenah tadi bade sabotol, ayeuna sabotol ge dioplos deui. Biasa nama di murni cenah. Haha, nembe cenah atas saya pamunut laguna oge cenah aya harewosna gara-gara sebotol minuman. Nembe deui cenah aya naon deui cenah? Oplosan. Sabang saning ya banyak. Sabang saning berbotol-botol ya pokoknya banyak. Oke, kembali masih disarenganku RAW di Tantorsna oge. Kembali kita hadirkan ya langsung katanya ya. Leres. Gara-gara sebotol minuman masih kembali kita kasih. Masih kembali RA Putri Wedding Entertainment nyarangan. Yang punya lagu masih di haturan. Tete sayang ayo gelis bager. Hayu. Kembali masih keluarga besar Ibu Hajat Bapak Hajat. Leres. Ayo sini cantik, sini sayang. Sini cantik. Gara sebotol minum, dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang. Di sini cantik, di sini dong. Foto katanya, kau lagi
sebotol. Ayo saya. Tambah lagi sebotol lagi. Sikat bosku. Ini apa enaknya minum kok sampai berbotol-botol. Sikat. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sombong. Hobi anak muda sekarang yang penting botol. Masih Raja Sawe. Yang punya kawasan Putri. Asik. Asik. Pemuda-pemudi Karang Taruna yang lain juga ditunggu. Renata Aura. Terus bosku. Ayo sayang cantik. Siap Goyang dong. digoyang bosku. Sini sayang. Sini cantik, sini sayang. Ke depan sayang. Minuman, pala pusing karena minuman, badan kurus karena minuman, saldo habis karena minuman, akhirnya kesana sini ngutang. Sikat Mas. Oh ah Goyang cantik. pusing karena minum-minuman. Sadarlah para remaja, bangunkanlah cita-cita demi kemajuan bangsa. Lagi bosku. Gara-gara si botol minuman dia jalan sempoyong. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Pengantin. Ayo pengantin keluarga besar Ibu Haja, Bapak Haja. Sikap Mas Goyang Bro. cantik. Halo sayang. Bosku. Lagi Terima goyang cantik. kasih. Terima kasih. Sikat. Ayo teteh. Lagi bosku. Terima kasih. Pusing karena minum-minuman, uang habis karena minuman, pala pusing karena minuman, badan resah karena minuman, akhirnya kesana sini pengantin. Yo, Pelatih saya. pusing minum-minuman. Sadarlah oh para remaja, bangunkanlah cita-cita demi kemajuan bangsa. Gara-gara sebotol minuman dia jalan semboyan. Salah asuh pemuda sekarang yang penting botol kan. Kalau lagi kumpul pasti ada botol. Tambah lagi sebotol lagi. Ini apa enaknya minum kok sampai berbotol-botol. Gara-gara sebotol minuman dia jangan semboyan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol. Masih Zon era wedding Pri Audio Goyang dong. Bisa pargoy enggak? Bisa pargoy? Asik mereka. Masih raja-raja sawer yang punya kawasan. Biasa loh. Halo nih sayang.
Ajeng Sumpi pakai kanggo bintang tamu kita hari ini ya, Jam Krisna Sagara. Bosku, hatur nuhun. Iya, murang kali kedah ditebus, murang kali kedah ditebus. Ayo. Iya, sebetulnya. Terima kasih bosku. Sudah berlalu. Betul sekali. Yuk kembali masih keluarga besar Ibu Hajat, Bapak Hajat, juga Ibu Besan, Bapak Besan ditunggu. Barangkali sudah ada permintaan Betul. lagu masih dihaturan pangintennya. Kumaha cenah ti palihan dia sareng tetehna manawi teu saya pemunut laguna. Atau saya bosku? Atau saya? Siap, kembali kita kasih ada anggur hitam ya. Anggur hitam kesangakeun. Yang punya lagu masih kembali di haturan bosku. Masih kembali RA Putri Wedding Entertainment Nyerangan. Ukur anjeun di dagoan harita, ukur anjeun di picinta harita, sugan teh arek satia hanas digini kacinta saeutik kuring teu nyangka anjeun teh gang sulaya. Ayo di haturan. Anggur hideung lumpatan harita, asa tungkeun bumi alam harita. Masih kembali RA Wedding. Raga kuring disiksa dina gelas minuman, para diri anjeun jong-jong miheman. Anggur hideung lumpatan harita, asa tungkeun bumi alam Yo harita. masih. Sikat masuk. Raja-raja sawen. Siap bosku.
kegentosan. Amin ya robbal Si alamin. langkung disehatkan dipanjangkan Yusuf abang tanya. Nembe gue so atas ayah harewosna deui. Aya naon cenah teh? Ayah Asih Saliwat. Asih Si saliwat. Asih Saliwat. Ngalangkung we hungkul. Ngalangkung ngarurujit hungkul. Siap. Balah dari komunitas nembe teh cenah komunitas naon Eksa? Ya boleh siap diaturan ayah Asih Saliwat orang kasanggakeun. Siapa sih kan Bali era Putri Wedding nyarengan? Siap, kembali kita kasih satu tembang. Teteh ya Allah menawi teteh araraya. Hayu, hayu. Bini pada nyarengan di bari hadiah teteh sayang hayu. Menawi teteh saya pemutut lagu nawe panginten. Masih di haturan. Dengan tembang masih kanggo obos raja ratu sawerna. Hayu digaskeun. Nujaan ngarawangan baturan kuring keur nyorangan lamunan manteng tepugu rasa hangat teh nu ngajeun Ayo bosku, diatur bosku. pidu kaperi. Pegang salira megatkeun cinta kagoda ku Asih Saliwat. Naon nu jadi alasan anjeun luasan mepeskeun hareupan. Ayo bosku. Boro dirimu cinta sagebeuna Bangka sugan teh arek satia Hati tak bisa dipamerkan.
kasih hatur nuhun bosku rezekina katampi. Si Raja Awur. Awur sebenarnya, ya sugarmanya. Oke, kembali masih keluarga besar. Ayo, barangkali sudah ada atensinya. Nah, dari keluarga besar hajat barangkali sudah ada permintaan lagu. Duda Araban masih kembali kita kasih dari kedua mempelai kita ya. Siapa Duda Araban insya Allahnya dikapayunkan ayah Duda Hunggul di dia mah. Tapi oma tahan tong emut ke mantan we laguna eta we. Disirungkan guna naon. Karek oge di pelaminan conjol ingat ke mantan. Entong tak pengen gitu awon. Siap. Boleh, kali kita kasih si dari kedua mempelai ada Duda Araban. Siap. Sanes Duda Arena ya. Ini Duda Hunggulnya. RAWD. Ya. Yo, jara jandangdut, jara jandangdut. 2000-an, langsung dimurah tuh. Langsung, yang Kembali punya masih lagu, pengantin. sini sayang. Ayo sini sayang, boleh. Gali sayang. Ayo gali sayang, di haturan tangan. Biar momennya diabadikan. Betul Ayo sekali. sini. Bisa-bisa, gue pengen